ngadugikeun salah sawiyeus tokoh Kasundaan salah sawiyeus ya kas salah sawiyeus tokoh Kasundaan namina saha? Kiai Haji Muhammad Ali. Oh, enggak. Kiai Haji Muhammad Ali tanggal lahirnya 15 Juli 1914. Nyaeta seorang ulama jeung tokoh Betawi anu dilalar minangka pahlawan nasional Indonesia. Keputusan Anjana Putra Anwar bin Hakim Haji jeung Maimunah binti Hakim Anjana tapi pendidikan agama di sababaraha guru agama di Sabodane Bekasi. Dina wasi 1934. Anjana ngalaksanakeun ibadah haji sareng memperdalam ilmu agama di Mekah sareng mukim di dinya selama berapa tahun. Kiai Haji Muhammad Ali bapak kemajuan wan nyaeta Haji Rahman sareng Haji Rohani. Lahir 12 anak. Menantunak 53 sareng sepanjang cerukna